Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Al-ayah. Puji sinarang syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala anu parantos masihan nikmat anu kacida ageungna jeung kacida manfaatna ka urang sadayana, buktosna nikmat iman wal Islam sareng nikmat sehat wal afiat. Sabab ku nikmat anu ieu alhamdulillah urang masih tiasa ngalakonan naon rupi anu diparentahkeun ku Allah sareng ngajauhan naon rupa anu dilarang ku Gusti Allah. Sareng ku nikmat anu ieu urang sadayana bisa kempa di ieu tempat anu mubarokah kanggo ngalaksanakeun hiji tugas anu dibebankeun ku Allah ka salaku hambana, buktosna thalabul ilmi. Mudah-mudahan kempana urang di dieu urang sadayana dipasihan hidayah senarang taufik ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinarang salam mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka nabi urang anu tercinta anu parantos mawa ka urang sadayana kana jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya kitu deui sholawat salam anu kadua kalina mudah-mudahan dikocor logodorkeun ka kulawargina, sahabat-sahabatna, tabi'in tabi'atna, tur mudah-mudahan dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ahli pangaosan, hayu urang sami-sami regepkeun pidauh Allah anu jadi pedoman hirup urang jeung anu kudu ngajadi laku lampah peripolah sapopoe. Tadi dina muqaddimah Allah Subhanahu wa ta'ala ngadauhkeun innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, anu hartosna saestuna Allah Subhanahu wa ta'ala eta pangeran kami jeung pangeran aranjeun kabeh, maka kudu ibadah maraneh kabeh ka Allah. Sareng Allah ngadauhkeun deui dina ayat anu sanes wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moal sapati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah ka kami. Namun urang kedah apal yen mana ibadah anu aya dina eta dua ayat nu tadi sareng mana ibadah-ibadah anu aya dina Al-Qur'an henteu identik wungkul kana bentuk ibadah anu mahdoh, lain ngan saukur kana salat, lain wungkul kana puasa, lain wungkul kana zakat, lain wungkul kana haji. Tapi mana ibadah anu aya dina dua ayat anu tadi khususna jeung mana ibadah anu aya dina Al-Qur'an nyaeta sakur-sakur pagawean dunia anu bersifat hade jeung sakabeh ibadah anu goer mahdoh eta oge bisa dijadikeun ibadah jeung bisa dijadikeun dangdanan engke di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Tapi bisa soteh eta pagawean dunia atawa ibadah anu goer mahdoh dijadikeun ibadah
atawa ngajadi pagawean akhirat lamun ku urang diniatan anu sae. Sabab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngadau anu diriwayatkeun ti Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saur Kangjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, hartosna bahwa sahna hiji pagawean ditarimana jeung henteu na hiji pagawean mungguh Allah eta tergantung kumaha niatna. Hadirin rahimakumullah, dagang pagawean dunia bisa ngajadi amal akhirat lamun ku urang diniatan anu sae. Ka kantor pagawean dunia bisa ngajadi amal akhirat lamun ku urang diniatan anu sae. Ka sawah rek tanur mangrupakeun pagawean dunia tapi bisa ngajadikeun pagawean akhirat lamun diniatan anu hade. Usaha pagawean dunia tapi bisa ngajadi pagawean akhirat lamun diniatan anu hade. Macul di sawah eta mangrupakeun pagawean dunia tapi bisa ngajadikeun pagawean akhirat lamun diniatan anu hade. Nyangu pagawean dunia tapi bisa ngajadi pagawean akhirat lamun diniatan anu hade. Sakumaha Kangjeng Rasul ngadauhkeun dina hadisna, saur Kangjeng Rasul, kamin amalin yatasawwaru bisurati a'mali dunya wa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah wa kamin amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Mang pirang-pirang amal anu berbentuk dunia kusabab alus dina niatna bisa ngajadi amal akhirat. Tapi teu saeutik jalma anu ngalakonan pada melan akhirat tapi kalah ngajadi amal dunia kusabab goreng dina niatna. Salat lain karena Allah, ngaji lain karena Allah, tapi hayang tatempona ye jalma rugi kacida. Naon pangna make rugi sabab eta jalma amanah di payunan Allah teu aya nilai saeutik-eutik acan. Atuh hadirin, kumaha niatna supaya amal pagawean anu berbentuk dunia bisa ngajadi amal anu berbentuk akhirat. Tah di dieu disimkuring bade ngabahas kalimah thayyibah. Kupingkeun ku urang sadayana, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo disimkuring umum kanggo sadayana. Para ibu, para bapak ahli pangaosan, supados amal pagawean urang khususna anu berbentuk dunia bisa ngajadi amal anu berbentuk akhirat tur ditarima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tancapkeun kalimah thayyibah anu opat di mana-mana urang rek migawe hiji pagawean. Mana anu opat? Nu kahiji, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. Kalimah thayyibah anu kahiji ieu kudu ngajadi rasa, kudu nancep dina hate sanubari urang masing-masing. Sabab lamun jalma dina ngucapkeun kalimah thayyibah la ilaha illallah, la maujuda illallah, henteu ngajadi rasa yen diri dikieukeun ku Gusti Allah, yen diri di dieu kieu ayeuna tapak damal Allah, ieu ngaranna jalma mukmin gopil. Naon ari mukmin gopil? Mukmin gopil teh jalma anu mukmin tapi hatena poho, alias jalma anu mukmin anu hatena sok malaweung ka Allah, teu boga rasa yen diri dikieukeun ku Allah, yen diri dikitukeun ku Allah. Tuluy, lamun kalimah thayyibah anu kahiji ieu geus bisa ngajadi rasa yen diri rasa ditingali jeung didangu ku Allah, ngaranna muqarrabin, anu hartina
iman geus tepi kana iman ilmu yakin. Aduh diri isin pisan, isin pisan lelempangan, rasa diri didangukeun, rasa dipelong pangeran. Jeung insya Allah ieu jalma moal wani ngalakonan perkara anu dilarang ku Gusti Allah, sabab diri rasa dikukuntit ku Allah Subhanahu wa taala. Diri rasa di Bandungan jeung ditinggal ku pangeran, diri teu wani ngalakonan kana larangan pangeran. Tuluy lamun kalimah thayyibah anu kahiji ieu bisa ngarasakeun yen diri aya dina takdir Allah, jeung ruhani bisa ngarasakeun getaran takdir Allah, sahingga poho kana posisi diri jeung diri teu eureun-eureun inget jeung eling ka Allah, maka ieu jalma geus tepi kana iman ainal yakin, tegasna iman hakul yakin. Para ibu, para bapak ahli pangaosan, naon sababna urang sadayana kudu selalu menjiwai kalimah thayyibah anu kahiji ieu, kudu boga rasa yen diri di dieu kieu ayeuna tapak damal Allah, sabab hirup urang, gerak-gerik urang di alam dunia estuning kabeh tapak damal Allah. Makhluk mah teu boga daya, teu boga upaya, jeung teu boga kakuatan iwati kabeh tapak damal Allah. Kusabab kitu hirup urang mah teu beda lir ibarat wayang. Wayang si cepot bisa usik pedah weh diusikeun ku dalangna. Si cepot bisa neungeul, bisa lelempangan kaditu ka dieu pedah weh diusikeun ku wayangna, ku dalangna. Jadi wayang bisa kitu, bisa kieu pedah dikitukeun ku dalangna, dalamun henteu diusikeun ku dalangna eta wayang teu ngabogaan daya, teu ngabogaan upaya pikeun usik. Para bapak, para ibu sadayana, nya kitu di urang hirup di alam dunia, sakabeh pagawean anu dilakonan ku urang eta teh tapak damel Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu jeung bapak ayeuna keur ngaji, cicing di masjid tuluy ngadangukeun kana pangaosan, eta teh tapak damel Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna disimkuring keur ngobrol diuk dina kursi, ieu teh tapak damel Allah Subhanahu wa taala. Kiceupna teh dikiceupkeun, lempangna teh dilempangkeun, kuatna teh dikuatkeun ku Gusti Allah Ta'ala. Bodona teh dibodokeun, pinter oge dipinterkeun, beungharna teh dibeungharkeun ku Gusti Allah Ta'ala. Kasimpulan dina kalimah thayyibah anu kahiji nyaeta yen manusia teu ngabogaan daya upaya jeung teu ngabogaan daya kakuatan kajaba kabeh tapak damel Gusti Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Hadirin rahimakumullah, kalimah thayyibah anu nomor kadua nyaeta la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Dipidamel kalakuan seja ibadah ka Allah. Urang kudu niatan yen setiap perkara anu dipigawe ku urang rek eta pagawean anu bersifat mahdoh atawa guer mahdoh, niatan seja bakti, seja ibadah ka Allah.
supaya pagawean urang ngajadi ibadah, ngajadi dangdanan bekal sampereun di akhirat. Lamun dagang, niatan dagangna seja ibadah ka Allah, lain karena hayang bati wungkul. Lamun tani, niatan tanina seja ibadah ka Allah, lain ngan saukur hayang panen jeung ngalap kauntungan. Lamun nyaba ka kota pikeun usaha, niatan usahana seja ibadah, lain wungkul rek neangan duit. Nya kitu deui ngaji, niatan ngajina seja ibadah, lain ku pedah era ku batur nepi karek dahar jeung nginum, niatan seja ibadah ka Allah, lain ngan saukur neangan wareg jeung anu sejen-sejena. Naon sababna perkara anu dilakonan ku urang kudu diniatan seja ibadah? Sabab sok sanajan diri geus nekadkeun yen teu aya deui pangeran salian ti Allah, tapi diri henteu nekadkeun yen teu aya deui anu wajib diibadahan jeung disembah bakti kajaba Allah, eta jalma hukumna masih keneh musyrik. Sabab di samping urang nauhidkeun wujudna Allah hiji, urang oge wajib nauhidkeun ma'budna Gusti Allah nyaeta hiji-hijina anu diibadahan. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngadauh dina Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah ka kami ceuk Allah. Hadirin rahimakumullah, anu nomor katilu kalimah thayyibah teh nyaeta la ilaha illallah la matluba illallah, dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah. Niat anu katilu anu kudu dilakonan ku urang di mana rek migawe hiji perkara nyaeta niat kuring migawe ieu pagawean sejak ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Abdi ka sawah, abdi dagang sejak ngalaksanakeun parentah Gusti. Pancet Gusti anak jeung pamajikan kudu dinapakahan. Abdi ngaos ka maksid sejak ngalaksanakeun parentahan Gusti. Pancet Gusti abdi kudu thalabul ilmi. Abdi salat pedah diparentah ku Gusti, pancet Gusti aqimis shalah, pancet Gusti abdi kudu zakat wa atuz zakah jeung sajabana. Jadi sakali deui lamun urang geus apal yen anu migawe sagala pagawean yen anu dipigawe ku urang eta teh parentahan Allah, maka niatan heula yen dipigawe ieu kalakuan pedah parentahan pangeran. Sabab lamun henteu diparentah ku Gusti, abdi moal migawe ieu kalakuan. Hadirin para bapak, para ibu ahli pangaosan, anu nomor kaopat kalimah thayyibah teh nyaeta la ilaha illallah la maqsuda illallah, dipidamel kalakuan hoyong ridona dat Allah. Niat anu kaopatna di mana urang rek ngalakonan hiji perkara nyaeta niat abdi migawe ieu pagawean teu aya deui sanes iwati hoyong ridona Gusti Allah. Ceuk bapa Gusti abdi ka sawah, abdi macul, abdi dagang hoyong dipikarido ku Gusti. Tuluy ceuk ibu, ya Allah abdi nyangu, abdi naheur cai kanggo salaki abdi anu keur di sawah, teu aya sanes hoyong ridona Gusti Allah. Nya kitu deui urang salat, urang ngaji, urang tuang jeung sajabana teu aya sanes iwati wungkul mengharap ridona Gusti Allah. Naon sababna anu disejak ku urang wungkul hayang ridona Allah? Sabab jalma anu geus meunang ridona Allah, jalma anu geus dipikarido ku Allah, hirup na moal hanyakal, hatena moal nalangsa, hatena bakal tumarima kana papasten Allah anu tumiba ka diri. Rugi teka rasa rugi, sedih teka rasa sedih, hese teka rasa hese, sabab aya ridho Allah. Dagang rugi teu nanaon, sawah gagal teu nanaon, imah goreng teu nanaon, asal aya ridho Allah. Nya kitu deui jalma anu migawe hiji perkara
niatna lain hayang ridona Allah tapi hayang anu sejena, maka eta jalma ngaranna mukmin gopil. Aki nuju naon? Aki nuju macul. Macul hayang naon? Macul hayang panen, gopilin. Ninire ka mana? Ninire ka sawah. Ka sawah hayang naon? Ka sawah hayang panen, gopilin. Bapa eukeur naon? Bapa eukeur usaha. Usaha pikeun naon? Usaha bekal hirup. Hirup pikeun naon? Hirup pikeun usaha. Usaha pikeun naon? Usaha pikeun hirup. Hirup jeung usaha. Usaha bekal jeung hirup anu antukna teu aya tungtungna siga oray ngudag buntutna. Jalma samodel kieu kacida rugina. Tapi lamun migawena karna hayong ridona Allah, maka eta jalma ngaranna arifin. Kumaha lamun jalma anu arifin? Ninire ka mana? Ninire ka sawah. Ka sawah hayang naon? Hayong ridona Allah, arifin. Bapa eukeur naon? Bapa keur usaha. Usaha hoyong naon? Hoyong ridona Allah, arifin. Jadi sakali deui ulah aya anu diseja di mana rek ngalakonan hiji pagawean kajaba hoyong ridona Gusti Allah. Sabab can puguh jalma anu ngalakonan parentah Allah ngamaksud hoyong meunangkeun ridona Allah. Teu saeutik jalma anu make jalan Allah tapi lain rek ka Allah. Nya kitu deui bapak-bapak, seperti jalma anu keur nyuprih ilmu tapi ngamaksud rek neangan wibawa atawa wungkul neangan pangalaman. Nya kitu deui jalma salat pada hayang ditempo ku batur atawa era lamun henteu salat babarengan di masjid. Kusabab kitu maka pikeun qabulna amal urang di payun Allah. Dina waktu urang rek ngalaksanakeun parentahan Allah, ikrarkeun heula dina hate dipidamel kalakuan hoyong ridona pangeran. Para bapak, para ibu ahli pangaosan, kunaon Nabi Ibrahim waktos diduruk ku Raja Namrud henteu tutung, padahal seuneu geus nguntab-nguntaban sabab aya dina ridona Allah. Nya kitu deui naon sababna? Malaikat Malik dina neraka teu panaseun sabab dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana kengeng ridona Allah Subhanahu wa taala di dunia sinareng di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak ahli pangaosan, lamun di studi bandingkeun antara jalma anu migawe hiji perkara bari make niat jeung jalma anu migawe hiji perkara tapi teu make niat, ieu kacida jauhna. Contoh, lamun ayeuna bapak tani usaha atanapi dagang jeung sajabana bari dina hate eta perkara diniatan ku niat anu opat tadi, insyaallah di mana meunang kauntungan lain ngan sakadar kauntungan anu dimeunangkeun tapi ganjaran Allah, ridho Allah insyaallah bakal diraih ku bapa. Nya kitu deui lamun dagang, tani, usaha aya dina karugian, meunang bati mah teu meunang, tapi insyaallah hate teu patina langsa, pamikiran teu prihatin teuing sabab ganjaran Allah jeung ridho Allah bakal meunang. Tapi ayeuna lamun dagang, usaha, tani ku bapa teu diniatan ku kalimah thayyibah anu opat tadi, lamun aya dina kananyeran usaha dina kamajuan memang kauntungan meunang tapi ganjaran Allah jeung ridona Allah moal meunang. Tapi kumaha lamun usaha dina karugian, dagang tinggal hutang, tani tinggal daki, nyabati teu meunang, ridho Allah teu meunang jeung sawab Allah oge henteu meunang. Hatena langsa, pamikiran pusing tujuh keliling, anu antukna timbul stres. Lamun tani tinggal daki, lamun dagang tinggal hutang, hate teu panteng ka pangeran, ridho Allah moal meunang. Tapi lamun diniatan
dagang dina karugian, hate tenalang sapisan, sabab ridho Allah menang. Para bapak, para ibu, para ahli pengawasan rahimakumullah, lamun jalma geus bisa ngaikrarkeun kalimah thayyibah dina hatena, geus bisa ngamalkeun, geus bisa make kalimah thayyibah di mana rek ngalakonan parentah Allah, maka eta jalma dingaranan sahsiyah thayyibah. Lamun salamur geus bisa ngamalkeun kalimah thayyibah, ngaranna qaryah thayyibah. Lamun sanagara geus bisa ngamalkeun, ngaranna badah thayyibah. Insyaallah lemur anu kieu, nagara anu kieu bakal ngajadi lemur jeung nagara anu badatun thayyibatun warabun gopur, bakal gemah ripah loh jinawi. Hadirin rahimakumullah, garansi atawa jaminan pikeun jalma nu sok ngamalkeun kalimah thayyibah, pikeun jalma nu sok menjiwai kalimah thayyibah, nyaeta aya sababaraha jaminanana. Nu kahiji, kahirupanana di duniana bakal menangkeun kabarokahan ti Allah, sakumaha dauhan Allah dina surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa paruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dina harti jalma anu bisa ngamalkeun kalimah thayyibah teu beda sapertikeun hiji tangkal anu alus, anu akarna pageuh nancep di bumi jeung dahan-dahana menjulang tinggi ka langit, anu eta tangkal ngahasilkeun buah dina saban-saban mangsa. Tur eta buah kacida manfaatna dina pada jalma anu bisa menjiwai kalimah thayyibah, ari awakna cicing di bumi tapi amal pagawean anu dilakonan ku eta jalma tepi ka Allah. Ari awakna mah aya di sawah tapi amalna tepi ka Allah. Ari awakna mah keur di pasar, awakna mah keur di masjid tapi amalna tepi ka Allah, nepi ka para malaikat geger. Cek malaikat Gusti, eta teh saha nu di sawah, saha eta nu keur ngaji, ya aya naon mani caang-caang teuing. Cek Allah ngajawab, eta teh kakasih kami, eta teh hamba kami anu senantiasa ibadah ka kami, anu terus-terus miharep kana karidoan kami. Aduh ieu caang pisan, caang pisan narawangan, awak nama aya di pasar, amat tepi ka pangeran. Anu kadua, jaminan pikeun jalma nu geus bisa ngamalkeun kana kalimah thayyibah nyaeta amal baktina bakal ditampi ku Allah jeung senantiasa aya dina pangampurana Allah. Nu katilu, Allah bakal ngajaga ka eta jalma jeung dicumponan sagala anu dipikahayang ku eta jalma. Kabutuhna dicukupkeun, kahayangna ku Allah bakal dilaksanakeun. Kabutuhna dicukupkeun, anu jauh dideketkeun, nu hese dibabarikeun, ku pitulungna pangeran. Para bapak, para ibu, ahli pangaosan rahimakumullah, sangeusna urang terang naon anu ningaranan kalimah thayyibah, manfaatna kalimah thayyibah, garansi atanapi jaminan pikeun jalma nu bisa ngamalkeun kalimah thayyibah, maka urang siap ngamalkeunana. Hadirin rahimakumullah, kumaha cara ngamalkeunana? Dina akidah Islamiyah diterangkeun di mana urang rek migawe hiji pagawean
sapertos ka sawah rek dagang atanapi usaha, samemeh suku ngalengkah rek ka sawah atawa rek usaha, maka cicingkeun heula awak, peuremkeun heula panon, husukkeun heula hate, tuluy ikrarkeun dina jero hate kalawan dibantu kuletah pikeun ngucapkeun kalimah thayyibah la ilaha illallah la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah, la ilaha illallah la ma'buda illallah. Ya Allah, abdi ka sawah atawa abdi usaha seja ibadah ka Gusti, la ilaha illallah la matluba illallah. Ya Allah, abdi ka sawah abdi dagang seja ngalaksanakeun parentahan Gusti, la ilaha illallah la maksuda illallah. Ya Allah, abdi ka sawah abdi dagang hoyong ridho na Gusti Allah. Sanggeus kitu kakararengkahkeun suku anu katuhu bari ngaoskeun bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah macul urang ka sawah urang, usaha urang, dagang urang, naon sagala rupi anu dipigawe ku urang aya dina panang tayungan ridho na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, para bapak, para ibu ahli pangaosan, di luhur tadi yang digaris bawahi bahwasana pagawean anu berbentuk dunia khususna anu bisa dijadikeun amal akhirat nyaeta pagawean anu hade mungguh Allah Subhanahu wa taala. Atuh lamun pagawean anu goreng mungguh Allah eta henteu bisa dijadikeun proyek akhirat. Dina harti urang kudu sensor heula eta pagawean, nah ieu pagawean teh hade mungguh Allah atawa henteu. Lamun hade pek niatan ibadah jeung hoyong ridona Allah, tapi lamun goreng cek Allah maka teu bisa diniatan ibadah jeung hoyong meunang ridona Allah. Sapertoskeun jalma nu rek maling, rek ngabunuh jeung sajabana, maka eta jalma teu bisa ngikrarkeun kana kalimah thayyibah. Rek mangkat nepangan heula nepangan Allah taala, pagawean sensor heula nah hade cek Allah na. Hadirin ahli pangaosan rahimakumullah, sakieu penjelasan tentang kalimah thayyibah anu mangrupakeun syarat pikeun qabulna amal di payeuneun Allah. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngamalkeun ieu kalimah thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun jalmi-jalmi anu sahsiah thayyibah anu tuluy ngajadi qaryah thayyibah sareng badatun thayyibatun warabun gopur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten bilih dina penyampaian ieu aya kalepatan anu leresna eta semata-mata ti Gusti Allah, sareng upama aya salahna semata-mata tina kabodohan jisim kuring. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.